Cek cek jiwa lupa. Eta ikat nih. Bener langsung bener rewas. Eta ikat nih. Ya ikat. Mohon gitu. Lah. Ikat nani asa ninggal ieu Kang Darso tahun 65 gitu. Dina kawih ieu gini. Kawih nu cupu atawa sarboah. Tak kitu tadi ikat ini. Ya kan si khas itu tukang calung mah. Sampulur awakna lenjang. Allah eta. Mirip Dewi Ratih ti kahyangan cenah. Cek Kang Darso. Geus. Oh, teuing da sanes pada kikituan. Tah gitu. Tah sampulur. Tah eta ge sigana mah pantes lamun dibahas dina dinten ayeuna urang ngabahas anu rada nyingcet seetik lah gitu. Tong anu serius-serius teuing gitu. Urang ngabahas kumari urang mah pamegetnya lalaki urang mah urang ngabahas awe. Itu pokoknya mah. Teu ngebahas naon soal awewe sok. Naonnya? Nu pantes eta sampulur awakna renjang nu kararitu sok. Heeh nah. Istilahna. Istilah anu aya dina degan wanoja. Orang Sunda mah seueur istilahna pamirsa. Tapi sate acan kitu saya nama ku Kang Wowo dibuka heula nya Kang Wowo. Langsung aja deh. Ngantong kamari mu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun paluwargi sadayana tepang deui di Padaringan Channel Sungkuring Abah Wowo di Sarengan kuna channel Sungkuring Mang Uden Sarboah. Lebih deui ayeuna. Robi Paluwargi sadayana sakumaha tadi di carioskeun urang ayeuna ngabahas istilah-istilah orang Sunda. Da urang Sunda mah seueur pisan atuh kana istilah teh mendu kakumaha teh palalintar orang ieu teh sesepuh-sesepuh urang teh kitu nya. Motekar pisan gitu. Rancage teh. Dugieun ka istilah-istilah anu aya dina dedegan wanoja rupi-rupi gitu. Tah para wargi sadayana aya dina posisi nu mana? Gitu. Oh abdi melenjang kok eta. Oh abdi mah demplu. Tapi mun ngaken di sorangan mah teu percaya. Teu percaya. Kedah ceuk beja. Ulah saur caroge, da sakumaha oge caroge ibu-ibu mah sadayana oge pasti. Wah, mamah mah cantik cenah. Padahal di tukang paparekat ya bilih gitu. Karena ya tadi cerita cek anjing bete. Anu teu sieun ku pamajikan kakak tuh. Atuh. Karena ya nu dikencang. Terus kenapa? Jadi sarapalah. Salah. Jadi tadi non tadi teh sampulur ini. Naon tadi teh sampulur awakna lenjang. Sampulur. Sampulur eta teh sampulur. Nya eta ge salah satu sampulur lenjang eta teh istilah nu aya dina istilah nu aya dina dedegan istri atanapi wanoja gitu. Asa anehnya urang ngebahas ieu nya asa tutuman itu. Itu gara-gara iket teh. Kumaha nya? Hapunten pemirsa, pameh bilih aya anu kasinggung. Mungkin kan dibahas teh itu rada rupi-rupi gitu dedegan. Pamana kalepasan tuh disebut. Nya janten ieu urang teh kedah gegelis heula panon gitu. Hapunten bisa sata acan bilih. Kayak bu bila aya nu nyebat nami terasami sareng palawati ieu mah mung bisa jadi kenyataan. Ada fiksi gitu nya. Gitu. Ya dikelirkeun heula ti awal gitu nya. Nya eta Bilih kalau pas sama anu kahiji ala tadi non tong waka tong kadinya ke tong kanu alus heula nya kanu alus heula lah karunya kayak beli ayo anu familiar heula we familiar anu familiar mah bahenol ala eta nih bahenol tah bahenol teh naon gitu kan. Jadi dedegan istri da teu aya lalaki nu disebat bahenol mah lalaki bahenol atuh ke melamai gitu. Bahenol teh nyaeta
awakna lintuh. Si awewe teh awakna lintuh berisi gitu. Ya, ngeusi lintuh tapi pantes gitu. Eta baheno. Jadi awakna mah badag. Ya. Tapi mantes gitu make baju nanaon teh pantes komo teu make nanaon. Kalau ya kan ka umumanana gitu nya. Jadi paminu istri nu cantik teh nu langsing kulitnya tapi aya hiji kayaan. Sana siji da. Ya, itu hiji kayaan di mana awewe nanti teu langsing gitu tapi nyata mantes gitu. Bahenol tadi. Eta. Ongko wadah gitu nya. Tapi pantes gitu. Contohna masa meureunanya mun eta gini penyanyi ieu teh geuning anu penyanyi saha Adele gitu. Apa sih Sunay? Adele. Adele itu kan tah panginten gitu nya. Tapi nu kabaheula nya da nomor bisa geus diet gitu. Aduh ya kapungkur mah memang kan terkenal kan. Nya rada badag tapi mantes anu gitu. Anu nyanyian nu sanguan like you teh ya. Sanguan. Ya jadi geuli mantes we gitu. Mantes sok sanajan badag tapi mantes. Komo ditambihan ku pede, wah entos we eta mah kitu mata ngiceup gitu. Tayina. Eta demplon, baheno. Aya lawanan dina baheno. Namina demplu. Alah. Demplu. Pamirsa demplu awak tak urus. Kira naon demplu teh awakna lintuh tapi henteu matut justru make ieu teu pantes. Make ieu teu pantes. Komo lamun misalkan geus sagala teu pantes dangdanan oke luhur beureum tengah koneng keluar hanap hejo keluar siga lampu setopan. jadi non pangawakan montok tapi dina makenana teh teu pantes gitu. Ya bega pur sareng nya sabata jeung ustad meureunanya ustad gaul lempang jalan-jalan ningala ya ibu-ibu nu bade senam meureunna marake ieu ngaretat gitu nya pemalum ustad bener ibu teh bisi galeupeut nyo badanna teh non marekat gitu nya kudu badag terus makanya merecet berasa teu pantes. Eta benernya demplu. Itu lebet karena gimana nya. Dan tersebut naminya. Pemirsa ayeuna teu nyebat naminya. Ya mah kawarubi lih aya engke nu nyebatkeun ka pamirsa khususna ibu-ibu. Ibu-ibu mah ieu gitu terang artina ieu. Kebilih kageeran tapi mah demplu. Demplu teh kan awakna montok tapi teu matut. Segala teu pararantes gitu. Karung eta mah gitu. Tapi aya eta tapi istilah dina ieu nya, istilah dina urang Sunda kanggo ngabentenkeun antanapi bahenol sareng demplu eta ngabentenkeun lebadinya gitu. Jadi demplon mah awakna lintuh montok tapi mantas mun demplu mah teu matut. Awakna badag teu matur cocok lah. Kok mau ditambihan kulit hideung gitu nya. Suku siga ieu belum sampo terus bubui sampo. Terus ngebahasna demplu lewat. Pilih kelepasan itu. Kelepasan pilih nyebat nami pokokna mah keder di joraga dia ku ibu-ibu unggul. Salajengna aya bayuh-yuh. Nah, bayuh-yuh mah masih kondisi awaknya. Masih kondisi awak. Eta oge bayuh-yuh mah lintuh tapi lintuhna pake pisan. Bayuh-yuh. Istilahna lintuh montok tapi tambihan pisan, montok pisan, berisi. Lintuh pisan, benten jangan berisi. Kadang-kadang kan aya oge nu ieu mah kan seueur ieu seueur naon teh lemak, gaji, teh seleri. Tapi benten sareng gendutnya. Gendut, ieu mah tambihan tak gendut pisan gitu. Ini make pisan bayuh-yuh mah. Gitu. Jadi tak ngabentenkeun gendut-gendut. Yeah. Gendut malintuh lah cek orang-orang makan gendut malintuh. Tapi ari make pisan mah da sagala lagi dicelakaan ya pisan mah.
ibu-ibu ngeleueut cai herang ai pisan make nganggo pisan mah jantan panyawat ngeleueut cai herang sadrem eta kan jantan panyawat jadi tadi teh bayuh-yuh eta teh nya genut lah nya genut tapi nganggo pisan berarti ieu meureunnya pami bahasa kasar mah gemrot meureun tah gemrot kan bahasa kabeh dieunnakeun kan nya kabeh dieunnakeun mah gemrot geuning aya gemrot tapi da sok sanaos eta bahasa Sunda oge tapi asa kabeh dieunnakeun gemrot mah asa bahasa mah urang mah nya bahasa bahasa naonnya serapan berarti biasa jantan bahasa serapan eta gemrot tapi kabeh dieunnakeun aya da kapungkurna mah serapan tina ieu geuning non anu permainan teh lama aya nu di tukang mundur mah di tukang sakola teh gini aja sewa ngan sajameun gitu kan jimbot eta duh cuma SR lain SD teu bayang gemrot tahu jimbotnya bayuh-yuh nya saya mah nyebutnya karena game gitu na game jadi karena jimbot nya kan iya gitu oh nya sok eta bayuh-yuh salajengna aya bangir bangir mah pangambu biasana nya ieu mancung tapi kadang-kadang pameget ge sok disebat misalkan bangir tapi raosina mah dilarapkeun ka istri eta eta irung nih bangir gitu bangir teh jadi mancung mantes deh aya nu mancung teu mantes gitu nya eta ada operasinya kan tapi aya oge anu henteu mancung tapi pantes gitu aya eta mohon tan kitu nu bahaya kanggo pameget mah anu henteu mancung tapi mantes jadi setiap lalaki teh wah ieu bisa beunang ya ku urang leres Pak leres teh misalkan tapi apa mantep bapak panten gitu jadi ngaku ya pengakuan tante janten eta teh aya istri-istri anu cek lalaki teh ieu mah kaudag ge ke saya jadi seueur eta berpikiran nanti bareng gitu tina irung tina irung tapi mantes gitu demes tapi mantes ta eta nya nu salajengna kan tina lalawananana tina bangir teh demes atanapi pegek tapi pegek oge henteu salawasna awon pesek kan teu salawasna apa nya pogo lah ai demes mah pasti salawasna pesek tapi jika lama anu karena irung mah kan jantan spotlightnya jadi nu antawis kasorot jadi memang teu melulu tina irungna anger we mancung ge ari goreng batu setuju dong soalnya tadi terjadi patokan bonu bangir bonu nanti jadi teh nu demes oge bisa katingali cantik berarti memang keseluruhan jadi teu jadi anger we goreng batu biasa jantan eta oge jadi kan geuning aya dan ninggal wanoja teh jol bogo gitu kan jol hayang motret ku Mariam aya aya teh mohon eta teh aya anu ta eta pangitan inner beauty bener siga namanya da ningali misalkan ada oge tapi pantes ieu mancung tapi komo di tambihan ku paroman budi anu kerang mantes makan urang oge jadi salaku pameget gitu jadi urang ge asa kumaha heueuh tah sigasi entong di kadinya itu kan urang geus deal kan moal nyebut ngaran kecuali nu HD eta gitu kan minta diampura teh anggarna minta hampura oge disebutkeun di ieu mah ke aya nu ka ieu deh aya nu ka kaciwit mumpung minta hampura bledag ulah salajengna irung temannya eta aya nu disebat istilah bahono atanapi bohono bohono teh lintuh tapi pengker sanes pengkernya pengker mah tukang pengker mah nganggo u p e u eng k e u r r iya
Pengker teh jadi seseg berisi tadi. Berisi teh eta pengker orang Sunda mah berisi. Berarti iya. Tapi nya bohono eta. Ieu na ade rai merenanya. Tong berisi. Eta mah over berisi na oge atuh. Hanya sok nge-game gitu. Tapi biasanya jarang. Iya mah kanggo ieu nya, tetep kanggo istrinya. Da upami misalkan lalaki, itu si Kang Jumad misalkan. Si Kang Jumad awakna bohono kitu alah. Ini hayang maledog. Ya rateul itu. Rateul gitu bohono kitu. Naon bohono pahono. Eta. Jadi awakna lintuk tapi berisi. Seseg gitu. Nah, salajengna aya istilah rancunit. Gelisnya salian ti gelis teh lebih langsing gitu nya. Nah, langsing apa kono mah gelis pisan. Rancunit teh gelis pisan. Biasana henteu keuna kanu tadi demplon bahenol. Bahenol henteu kalebet kana rancunit sosialajan pantes oge. Rancunit mah biasana lenjang. Langsing lah istilahnya. Pami ieu mah panginten proporsional gitu. Proporsional. Hari jangkung leutik misalkan kan pantes. Lenjang, jadi nya mantes. Gelis oge gitu. Iya, ideal lah. Nyalain idealnya tetap kaselera sih nya sebenarnya. Tapi keumumanana gitu. Lamun kieu hoyong terang ieu misalkan gelis henteu tanyakeun ka 10 lalaki ieu gelis henteu. Nah, segala gitu. Lamun kabeh sepakat ieu gelis eta rancunit. Berarti tapi anu lenjangnya. Ya, berarti nu disebut antu ieu mah gelis kana pun bojo sih. Pas ditinggal eta pun bojo sih kagak gitu. Karita. Berarti aya anu nyobatkeun gelis mah relatif cenah. Henteu oge nya. Jadi dina posisi kieu mah lamun dina istilah kieu kan kunaon aya istilah kieu. Lamun relatif pisan mah, tapi henteu relatif henteu vulgar gitu, henteu bener-bener istilah relatif teh. Teu keuna di dieu mah gitu dina istilah ieu. Dulu mun goreng patut mah mutlak. Rancunitnya setuju itu tarosnya ke 10 lalaki, lamun 10 lalaki eta gelis fix. Manehna teh pamajikan. Salanjutna aya nu sebat denok. Nah, denok oge lebet kana lintuhnya. Denok. Tapi tidak selintuh bahenol. Denok mah gelis deui. Sebut nama dong. Lamun ieu mah sahanya atunya anu denok tapi nya anu denok artis we nya. Artis. Ngayakeun kulawarga. Pengeta apa we lamun artis anu cek abi kitu nya. Cek simkuring apami anu kasebat denok mah saha atunya. Cek salahnya. Sok we. Denok di dinya nah. Kan tapi teh kayak heula denok teh nu kumaha gitu. Tanya jadi henteu gendut teuing tapi nya rada gendut rada lintuh tapi geulis. Berarti mah pertengahan antara tadi langsing eujeun satacan itu bahenol sareng rancunit. Ya. Nah di tengahna teh aya denok. Demplon denok. Si denok geuning eta. Tapi nya eta di berat badannya berat awakna eta aya denok sahanya upami ieu mah nya anu kira-kira sigana mah tantri kotak gitu. Kadinya seleranya apalah kira-kira tantri kotak ayeuna mah ieu langsing tidak sahanya meligus loh gitu. Hayang ieu pisan Gus pangling pisan. Kan di iya. Iya. Ieu meureunnan Pak Asep Teruna lah. Bener Asep ieu tah Kang Owe.
pants. Gitu aja kan mun Asep Teruna nu dibahasna oge ibu-ibu itu. Cara oge Gustina agung ieu kap Asep Teruna. Lajeng lah. Salajengna geulis. Ai geulis mah apa maksudnya? Awewe anu pami geulis mah biasana lebih tah no dasarna kararai nya. Ya. Geulis mah. Jadi cekap kuning ngalaraina, weh geulis ieu. Gitu. Geulis. Pami tadi nu demplon ieu mah karena postur ya. Upami geulis teh awewe anu geulis rupana. Rupa kan. Geus rupana misalkan pun bojo gitu. Matangna tadi awe non cara nyerikeun awewe geulis atau rancunit kan kudu naros 10 lalaki. Ditarosna di mana heula mun hareupeun awewe mun hareupeun pamajikanna ada deui urusanna rada diragukan geus itu kan awewe di dieu teh bedog gitu si ieu teh si istri pake nyeklan bedog gitu sok wani nyebut geulis urang ngumpulkeun euy cenah kakadu tadi kencang teuing kita pamajikan anggar sieun ku majikan teh gitu. Geulis mah rupa rarai. Aya oge anu disebat istilah ieu moal naon kitu ieu teh ngabahas nu kitu. Kan kaweru ya. Intina mah bi supados ibu-ibu eta nepi wanoja nu nuju nongton teu dibobodo ku batur. Ieu kan tos langki, bisa nu ngabobodo. Oh kitu mohon. Tapi naon bising kieu kitunya der aya wanoja meni baheno gomal cenah jawabna teh gomal nah ari balik ka kamar bener kitu saya teh baheno gitu ningali kana kaca anu satangtung teh geuning bener kitu saya teh baheno tah eta sama istri itu nya biasana biasa jalan teh acanak ya non di bawah hati tah eta biasa janten eta mah. Jadi naon tadi teh? Baheno. Ngus tanu tadi baheno. Nu ayeuna gamuleng. Gamuleng. Ieu mah biasana sok dina kawih, dina dianggo ieu nya. Gamuleng lagu ieu lagu kawih mangkokoan. Tapi bisa ya lagu kayeuna kan gamuleng. Tuluy. Aku di iya nanti lagu langsung ngarti lagu kawih indung jeung anak aya kecap gamuleng sok dipilarian ku pamirsa sadayana aya jadi naon gamuleng teh gamuleng lir pamun teu widadari tah lamun sakitu mah cekapnya gamuleng aya ge lagu tina baheno geuning baheno geus gamuleng mah buleudnya tur ngeusi geulis buleud ngeusi kulitna hejo carulang olah komplit ya. koneng lain hejo carulang koneng umyang berarti mah spesifikasina tos komplit ya iya ngeusi daun teh buleudnya ngeusi nya geulis oge nya koneng umyang kulitna koneng umyang kulit nanya nu koneng teh kulitna ya eta namina gamuleng ayeuna mah jarang anu ieu nya teh misalkan erek ngagombalan awewe misalkan wanoja dek digombalan di gamuleng kitu teh naon gamuleng teh teu ngartieun tah eta kanggo eta oge berarti sanes kanggo ibu-ibu kanggo bapak-bapak oge kanggo remaja nu bade ngagombal teh ku bahasa Sunda gini mantap tete ngambung menit demes lah gitu salajeng mah aya anu disebat kewes teh pantes awewe anu pantes kewes eta mah nya pantes naon pantes ditinggalin teh ngeunah we gitu jadi pami dimake lamun ieu mah siga menurut awak sasampaian eta kewes ya tak sasampaian jadi di awak sasampaian tak sampai jadi dipake naon baju oge naon oge
mantes gitu erek nu hideung anu koning kan pantes gitu komo lamun aduh malam Sabtu eta teu naonnya emang kudu malam Jumat wae lenggik salajengna lenggik mah upami anu ieu anu ngersakeun diet diet gini ieu na teh si cangkeng na teh lenggik ramping bahasa Kamalayon langsing lamping ramping langsing iya langsing berenya siga biola teh geuningan body biola cenah biola Spanyol eta bari jeung teu apal kumaha kabayang teu awewe disarwakeun jeung biola sep ting ting tah ieu heula tah ting kabayang beungeuna sakumaha eta lamun dina waditra Sunda jiga naonnya rebab merenya mun kieu ting sekali ari biola mah kan 2 kali kan ting ari rebab mah set jat ega panjang set karek twing tah ari biola mah set twing tah gitu nya biola tapi gitar katanya gitar mah badag teuing tah gitu eta lenggik eta lenggik apa minus sanes nama aya oge disebut lenjang lenggik atana pi lenjang eta kirang langkung sami lah gitu postur tubuh anu alit tapi mantes gitu lenggik ari aya apa pada cangkeng biasana lenggik mah kan lenjang oge basana anu hampir mirip lunggak lingeuk geus sanes kayaknya gitu lunggak lingeuk eta mah lagu ayang ieu tah lamun ieu nanti beheung ngagerakeun beheung upami lenggik mah kan kana cangkeng upami lenjang mah kan nya tadi posisi ieu postur tubuh anu ideal teh cek 10 lalaki anu tadi di luar anu tanpa sepengetahuan pamajikanana mengharapkan pamajikanana mah nu panggelisna pamajikanana gitu. Salajengna aya nu sebat lingsig. Naon cenah lingsig teh? Ngeusi weweg tur sehat. Aya ngeusi weweg gering. Eta teh lingsig. Ngeusi weweg eta batuk. Ngeusi weweg tur sehat namina istilahna lingsig. Berarti ya pisannya non si spekna teh detail pisan. Eta orang Sunda matakna gitu. Oke. Betul tadi ge aya tepikeun ka 3. Buleud gitu. Buleud ngeusi koneng umyang. Kulit koneng umyang. 3 teh. Berarti mun teu kaasup salah sahijina. Henteu kaasup ngaran eta. Misalkan gendut teuing jadi bahenol misalkan. Buleud terus teh. Ngeusi lestrang henteu. Berarti tepik ngandu kata aya istilahna henteu upami buleud ngeusi lestrang. Duka tana siga si salajengna ieu mah ieu nanti tiasa dites ka para wanuja carana kieu. Set. Nya ninggal tarang da nong teu set ka tukang si rambut ini kaluarkeun teh tarang anu lega upami misalkan wanoja anu di kerudung rada luhur teuing biasa dibentenkeun aya tarang teh anu ieu anu teh tempat tumbuhna rambut nya jadina rambut rada ngajorok ka tukang jadi tarang ngalegaan tarang anu lega gitu teh nong lega itu mah nah gitu biasanya sok pemi wanoja nu teh di kerudung mah sok dihalangan ku poni gini ya mun ponina enggak nya matak pemi dikitukeun tah katingali termasuk salah satu anu nong atau gitu tapi ditiupnya kalau pemi bau tah salajengna atos siga nama anu terakhir we nya ieu nya anu tadi aya dina kawih darso tadi sampulur awak na lenjang sampulur nanya sampulur mah awakna mantes
awakna mantes jeung taya cacat gitu. Lamun bahasa Kamalayan mah mulus meureun. Pemimanya ideal lah. Ideal, ya ideal segalana gitu. Nya kulitna, nya berat badanna, nya jangkungna. Sakali dia teh menurut 10 lalaki anu ditukangeun pamajikanana. Mun dihareupeun pamajikanana. Anu jauh ti pamajikanana anu jauh. Nya di satu kangeuna we pokona tong dihareupeun. Anu salah sawios dina 10 nanti mangwowo. Kita mangga para wargi sadayana khususna ibu-ibu mangga pilarian eta 10 urang pilih peryogi penilaian teh kadinya tapi tiasa nilai nyalira urang teh lebet ka mana ya nya Bahenol Demplu Bayuhyuh Bangir Dames Bohono Deno Krancunit mana atanapi Gamuleng tah misalkan kantun ieu aduh boa abdi teh kalebet kana Gamuleng padahal kulit siga tak kitu bilih tapi pami penilaian mah raosna ku batur iya bilih akon-akon gitu. mohon der ieu teh rumasa ieu nanti ngarasa koneng umyang padahal coba da rata-rata misalkan anu ngeunteung we nya pasti da hampir kebanyakan teh mengagumi gitu mun ngeunteung teh tanda tawi syukur eta teh. Tawi syukur eta. Digelisnya orangnya aja. Kumaha gitu asa kasep pas gelis. Karena penilaian mah langkung palid gitu nya. Palid mah. Sorban haji. Langkung palid pami ku batur tong palid atulah. Palid mah jadi ieu. Valid. Paling bener lah istilahnya. Nya palid. Palid mah udah misalkan anu ngangkleng tah. Ini sorban haji. Sorban palid. Sorban haji. Tah eta janten sakali deui upami misalkan teteh-teteh ibu-ibu hoyong terang abdi kalebet mana? Kalebet itu abdi teh kalebetna kana istilah nu mana? Pilarian nu 10 nu tadi. Pilariana ieu dulur sorangan. 10 urang jajarkeun ya. Ting pangnilaikeun ya abdi kumaha. Teu pangnilaikeun bari mawa ieu. Mawa halu teh. Cing pangnilaikeun ya cenah kitu. Tak kitu mah Kang Wawa biri kata lanjuran. Sakitu panginten istilah-istilah anu aya dina dedegan wanoja atanapi istri kerah terang margi bilih di bobodo ku baturnya ku batur ataupun misalkan bobodo ku jajaka atanapi di bobodo ku tuang bojo bisa rek romantis gitunya malah diheureuyan ini meni demplu ieu bidadariku cenah meni demplu aduh meni ator eta di demplu neuk ka di baja-baja ka tetangga gitu ieu si AA na wengi cenah meni romantis pisan tara-tara meni muji eta meni nyebat ka abdi demplu nah aya maneh sing horeng tahu kami ningali kana kamus mah ternyata demplu teh seperti itu sakitu kan Kang Wawa mun teh turun Bang Uden oge aturun para pamirsa nu parantos manco ti kawitan nu kalekasan sakali deui hapunten sabudaya kalepatan kemang penitik sudang teu balan tutup lawang singkata ka Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.